Mana diajar karate itu jadi bingung. Aing nalieur sih Rida. Tahu mana ieu teh? Aing capek-capek nenengan ente. Kurang mah ayeuna mah keur fokus ieu heula euy. Narima daging kurban. Nah, kanu kemarin kok ini tangan pan keur pangawasan ayeuna keurna kebagi daging deui wae. Mana tah si Atang? Kita segala bawa daging kurban anjing Jangan aing aduh aing lendang. Ngomong kitu mah. Yo, jeung urang oge sate, mun ka 1000 tusuk mah nya. Juga nuku wae aing itu mere ieu daging. Bapak mana daging? Coba. Si Rida nu loba daging mah budak-budak geus ieu mah. Nginggi we diputer anjing Ya, anjing we. berarti ngeparas mana nyokot 5 satena anjing. Oh, bener. Lah, Goblok. salah. Jadi saha nu pemuna diajar sepeda teh? Ya, tadi goblok. Ah, aing geus bisa. Ah, cukuran Itu si Atang beneran. Si Atang. Si Atang yang ngomongna. Indonesia atas kita susah mana? Anjir, goblok. Cek orangnya kapangi jadi saya nomor-nomor tanya. Urang kamari besa keur mencit sapi nu parurah nih, kurban. Terus si Rida teh geus aya di dinya. Suruas harewos ka aing. Cai teh. Ditah Mang Atang cenah. Jadi heuh maneh nih si Rida. Bantu urang mah teu ditahan naon. Mana lah? Aing kamari maneh besa ke parurah minta daging ti tah saha? Kesehatan. Tuh, Urang mah teu meurang daging da ke kolesterol tinggi. cungur. sakurat naik. Heeh. Cungur. Bohong lah. Jadi sok-sok hempuk wae bener padadang. Bener diajar Teu bisa wan. Bisa Bisa. aing mah. Tah tanya si Gonyos, bisa aing mah. Bohong. Bisa aing mah bener. Bohong. Itu cek euy. Ini sugan urang kamarinya nyurung sepeda teh sugan teh bisa da alasan ka urang mah kempeh cenah teh mana teh. Sama urang butuh sepeda sote keur si Rindi. Oh, Keur si Rindi nya aing teu bisa sepeda. Sok mana percaya maneh? Cek mana percaya aing teu bisa sepeda? Aing mah percaya euy. Wah, goblok. Motor ge can boga gitu tah. Anjir. Jadi ieu Sia teu euy kopi-kopi bohna teu ieu teh nu boga jadi tuan rumah teh. pesan Udah mau kopi rugi. acan. Moal rugi anjir. tuh sepisan san memparkeun etanya diomongan. Bener tah, sepeda lah. Kita ajarkeun sepeda heula. Si Iya udah diajar. Cungor siapa? Jadi ajarkeun heula. Mau nggak sanggup aing capek. Oh, buruan. Heeh. Oh, kayang mana makan mah di ditahan Teh dae. kamari tas Jumaah carita teh. Gitu si Rida teh ka imah si Ata mau sepeda. Ya aing teh si Rida ka jual sepeda gitu. Si Depi nelpon ka urang. Biasa tuluy ngomong ka maneh meureunnan. Aya si Rida ka imah cenah. Anjir si Rida ka jual sepeda cek aing teh. Ya urang butuh eta sepeda maneh kudu sanaan ku aing dibeli. Mau jual. Sok dibeli ayeuna di duitan ku aing. Di kilo. Di duitan ku aing mau moal di kilo. Wow. Butuh urang rek keur diajar si Depi. Duitan ayeuna rek. Ih, ente mah. Yang sabaraha? Jajan sekolah. Kopi atuh kumaha teh kopi cep ih. Kopi. Kan yang bawa heula. Ya sepeda teh jual pakai meuli BMX. Lah, Jatuh si aku mah eta sakala di korowotan teh. Cicing sih mah. Dole duit nu aing tuh aduh. Gitu. Hayang apa duitnya mah? nambung opoe. Hayang apa? Oh, Ayah semua. Ayah banget. kakek. Ayah nyes teh. Aya udah. Ayah. Ayah. Oh, bohong. Bagi kopi mana? Tah, Kopi, kopi. Kopi ya. Aduh, yang temarawa kopi mah kumaha ya. Iya, bisa. Urang. Keun wae uduh di dia ya teh. Keun wae uduh. Bae da luar lain ruangan AC. Mana tong ngopi? Tong belajar udud, mana sok belajar ududnya? Oh, jasa kopinya. Indonesia. Udah naon? Panarik na ngopi udah jeung urang. Ya, cai ge urang nanyakeun ka si Rida aing maneh sekolah kelas berapa? Sekolah teh kelas berapa? Kelas 4 cai teh bisa maca ka si Rida. Bisa, Mang. Geus. Urang teh teh di Tonggo di MD. Nulis aing teh. Rida cing sok, ieu naon huruf naon? Diajar huruf bisa nu maca teh. Bae ditanya, ieu huruf naon? Ha, cek maneh tanya. Gitu. Ngejah aing teh. Ieu deui buleud, ieu buleud naon? No lain huruf. Oh, geus. Ieu deui tulisan N.
D A cenah. Kapan tinggal ngarangkeikeun Honda dijawab bae teh. Cing naon ieu? Jaket cenah cek kieu teh. Boga teh cek hai. Maksud. Cenah sinet bisa maca mana? Mana kelas 4 teh? Naik ke kelas 5. Nah, gitu. Bener mana? Naik gitu mana? Naik bener. Lain itu sing bener kelas 4, kelas TK mana teh? Tidak. TK mana mah? Kelas opat. Lah. Menyawakna leutik. Gandeng mah. Cing ya. Urang ngelepon parurah euy. Dan kene aya daging sapi heuh. Bukan aya daging sapi. Gandeng atuh anyep nelpon ya. Assalamualaikum. Parurah, ieu barudak keur disaung biasa disaung encep ya. Ieu teh Mang Atang karek udang sare hayang belum Tapi bedak parurah sih. Parurah daging hayang belum daging juga aya kene. Ya yang dihapus cenah kakak. Gak kira ribu ini kan sok telepon deh Pak. Nuhun. Sia mah udah kita ngomong jeung parurah, cari urang dah. Kamari kira ya ngirakeun parurah keur menjit sapi da datang atuh. Hitungan air urah urang mah pan ngarti heuh. Gitu. Nyarita cek Mang Atang cenah. Pan song duit 50.000 keur jeung mareli ududna. Parurah dengan haradekeun cenah lapang poli. Katari datang ka dari duitna. Oh, oke, kemana kan duit? dijajan. Tuh, mana mah tadi itu si konyol. Pager urang-urang asal naik ngadeukeutan we. Oh, ngasih Ridho unggul bencelung. Gandeng mah. 50.000 kemarin keur arudut, tadi daging sapi ngabagikeun pan gitu. Gitu. Trek tuh itu. Saya jadi sepeda. Anjing. Geus ka aing nih, ka aing. Aing mah geus bisa, aing mah sepeda. Bohong kita ya. Ya, orang banyak. Ya, orang mah daripada percaya ke kolot, percaya ke budak, soalnya budak keterangan bohong. Ayeuna mah uang lalajoanan we, ieu na sepedahna aya. Bisa aing. ereknya. Oh, Bisa sok tanya si Atang lalajoanan. aing. Tanya aing bisa sepedanya tahan teu. Ah, goblok. Sarua aing uang lalajoanan. Uang lalajoanan oh. Kalau aja. Ya lamun teu bisaeun seragaman ku ente. Kalau aja mah kamu ke balong ge mah ditulungan ka aing mah. Sabodo. Bisa aing mah tempokeun we, tempokeun sagede kan aku susah heuh. Heeh. Oh, urang mah uang balak ting urang Rida. Bisa aing mah. Nah ketek balap kakak gelat. Oh, bener. Ketek kakerek dia sahabat geus labu. Geus ayeuna mah si aya batur euy. Talapang paroli lah. Mau belajar sepeda heula. Ah, goblok sih mah. Di lapang lagi aya nu poli. Aing teh kudu diajar. Iya mah pembuktian we nya sadere. Oh nya. Nya dotnya. Oh, bisi ketek. Kakerek maju Ya tuh duit sia ya budal. Kira-kira ya ududna tah. Wae pek, coba. Kita kopi pek. Berarti yang meliputi orang tadi dan orang kopi dengan gigi. Gimana ini ya, mohon lah. Sing cep mau nyulurkeun. Ah lengkahan we heula. Heeh. Kiduhan heula cenah. Urang masuk gitu euy. Ayeuna ujung-ujung jubahan kopi ari teh geus japar ka aing. Mangmalikeun ieu nyos teh ge. Nanti pesanan teh. Jambu, Heeh, rokok sabungkus. jambu. Pek di duitan mu. Gitu. Saya kayak teh aya ku bageun. Aya sing teh aya kahayang sia. Mana Nunda rongsok di imah. Nunda rongsok. Antun we pario motor nama yang mogok anjing dorong. ada orang. Lah, Nyawa kumaha ku aing brek korek we cek aing gedurkeun. lain kok ai butut-butut ke motor lain keur diajar sepeda. Sia. Tapi dah. Darlah tuh. Kau masih motor Oh, darlah tuh darnya. Oh, daripada teu bisa motor-motor aja no. buang gitu. Acokan citerep. Nah, motor siapa? Lain mana? Ah, goblok. Guys lah, kelapang poli lah. Siap-siap we. Siap-siap. Tetap par. Mana Ayo. kita mandi? Ayo. Bantu si Rida orang euy.